ini parah nih. Aduh, ada lang si Faisal na wawa nyokot mobil teh nya. Nya pugo. Tapi bisaeun kan bisa. Bisaeun usok da mau mobil. Yo, Ya. ayo si Faisal ke mana? Telepon ke orang. Keur nyokot mobil nu dadang keur dikumbah. Ah, kemajuan merayap. Dirabeun ke Bogor. Keren ngawinkeun si Ket. Keur nyandak mobil, keur ngumbah mobil, nu abi keur ngumbah. Nah, jadi kana kabogos ieu mah. Oh, datang ketang tuh. Tuh aya tuh. Yo, eta mobil colik anjir. Ah, itu dah. Faisal. Aji. Enggeus saya. Aji, si eta yang kemajuan. Oh. Ayo mobil culik mah. Tah. Sabar duit di mobil an. Hebat eta yang kemajuan geus kada meuli mobil. Yo. Sabar ayo. Tong jeruk maneh mah. Kamajuan sah mau awewe. Sa ajarkeun euy. Sajarkeun saurang sa euy. Nah, ada lain mobil urang mah. Rumah dadang tah kakara geus dikumbah. Nasihat yang muli kabina-bina ria tuh. Yo, Aisyah, ku aing di buruhan iya. Meureun jang maneh sakieu, heeh. Jang buru jang bensina sakieu. Tah, aing mah pasti mere lagi sakieuna. Tah, kitu saha. Sok aya ka wakal lapang ya. Mang, lain mobil aing, tah nu Mang Dadang tah. Bungsa urang mah. Diajar ku kumang dadang mah. Aing kana aku kayak kolot masih mah. Masalah untuk urang meureun. Pak, kudu di kumaha ieu? Tonjok sal, musingkeun mah tonjok. Nggak bisa ayo kumana mah yo. Usah mah moal bisa-bisa aing ka kebelat anjing semua. Bakal sulang. Ah, gigi ge mau asup anjing. Ulah tusah. Ajarkeun urang. Ah, kumaha mang we lah. Cah, kuat atuh. Pakai jeung wae. Anjing. Pak, ieu kasih ucup naik ka dieu Sok atuh hadean si ucupna ka dia mah meh ditebus aing mah boga duit. bantuan atuh sok ra. Sok we atuh lah. Geus butek ieu mikirana ih. Nah tinggal naon? Nah kitu pan kamari geus hirup entar ya. Ieu kabelna ieu. Sok atuh. Tinggal Nah kudu ngararapi. sagala we ku kolot gini kanan. Eutik deui Tah beres kabelna Pak. Sok hirupan pan kamari ge hirup dipake. Nah teh hirup Tempo bensin si beak. Nah heeh kitu. Lah dah heueuh garing Pak. Keun wae engke ku si ucupna sina di bensinan. Keun wae nungguan wae. Oh atuh. Tah kumaha motor hirup? Hirup cop. Tinggal eueuh bensinan hungkul ieu teh. Nah kumaha sia mah. Geus hade segelana mah. Atulin meuli heula sa. Oh anjing maneh meuli nani tak ka aing geuning. Ieu sapugu ya urang teh meuli bensin teh caretana teh kieu ya. Ieu motor mah butuh urang teh dipake ayeuna. Ngan ieu nungguan lah sampo payu, kusabab tadi zaman aya ka dieu ngilikan jeung urang teh ka kebon. Dah heueuh geus ngilikan teh cek urang ge. Kalah ge zaman teh balik diheula cenah erek mau heula duit. Atuh kumaha ayeuna cop? Wayahna we salahnya motor mah dibawa. Ngan urang hiji meuli jeung meuli bensina. Ari ka aing kumaha ucup? Aing geus ngaganti 10 segala kamari beak 200-an. Kalem Bang, kalem. Kurang mah mau dianjuk ieu, panungguan heula sampo payu, pan duitna buru pakena sampo. Kalem moal dianjuk kan. Heuy kitu teh nganjuk kunyuk. Ih, nganjuk mah henteu Bang, ngan duit mangke. Cungur sia gitu. Eta teh nganjuk nu kitu teh kunyuk. Iksan ka mana tuh sal? Bapak burit mantan ieu rek meuli obat. Motor pan ku si Iksan. Lila-lila teuing si Iksan ya. Yo makan ieu we Pak geus meunang hadean uing. Geus hade. Nah motor kieu tuh mah motor si Ucup pan kamari ge mogok wae ku si Ucupna ge. Moal Pak. Geus meunang hadean uing. Nah tuh percaya keneh wae. Geus kapanggih nama kelemahanna Pak. Kalemahan naon sia teh teh aing teh mogok di jalan cepah hujan. Atuh aing geus kapanggih sade malain bikeun ka si Ucupna karunya. Pan si Ucupna can bogaan duit, ngajual heula sampe cenah. Moal mogok teh bener moal. Moal. Ku aing sia lamun mogok ku aing digejretkeun. Tuh guna-guna orang sekolah STM atuh. Dah ngadean motor kitu mah. Hujan mah bekam. Nah hanya. Top. Ah. Yo. Ini paeh wae kan. Nah, geus muat deui. Cok. Cok.
Seuneu na cai tetang-tang na ke motor na heula seuneu wah. Sok atuh. Ajig, setruman. Balagog bisa na to sakitu we ti guling sia teh. Sing nyaho atuh pancena STM. Bakal nyabak setrum sakitu we. Aing mah baheula setrum tadi hakan ku aing. Sok atuh bekam, sok. Ayo dihakan mah. Ceklan. Bekam cek aing teh. Oh, sok atuh hakan, Pak. Baheula sok teh aing keur bujangan aing geus kolot di pisan ayeuna ku aing. Sugan we kene atuh. Ayeuna mah geus kolot. Buru lah. Teu percaya aing mah. Lah buru naon siapa sel ku aing jebet. Ih. Cenah Hirupan teh bekam lain kalah Kak. cenah listrik dihakan. Kan baheula aing keur ngora. Oh, sok atuh. Siap lah gua pisan na pancena. Bengkel jadi sia teh STM ke hete sakitu we teh hirup-hirup. Ai heuh mah baheulana pinteran sok. Oh, sok, Pak. Tah kehe dieuna cabak teh letak kitu tah. Sok. Kunaon? Henteu ieu mah. Gawat atuh selah. Kunaon, Di? Henteu teu kumaha sok. Benar. Kebal keneh teh ieu teh. Cih, Cik awas ku aing geura. Lah sia nya. Cenah STM sia teh. Ya. Si ucupnya di mana Ken? tadi teh keur ngalah sampe keneh. Tah kieu kan we tak ku aing dibeli kitu lah. Sia teh. Na kumaha? Bejakeun ka si ucup dibeli ku aing kitu rongsok eta mah. Jih. Ajig, bapak aing emosi ieu. Motor si Ucup kalah dirungkadkeun kieu. Jigana gara-gara kasetrum ieu mah euy. Dah henteu jigana we teh kebal ieu lah. Aduh bener Pak ieu topi euy. Di keranjang Abu Yoman. Ngeunaheun sia tiis kana hulu teh. Ngareuna henteu panas teh ngelakap teu. Jeba Atuh ala asal merek nama sia mah kos naon pisan mah make merek wae. engkeun lah variasi. Oh, geura ge. Siga orang kebenaran sa. Variasi, Mang. Tuh. Aduh. Jadi gantengnya, Mang. Ganteng ti mana yang jika orang leuweung ti gunung gua tuh. Ulah ngerak-ngerakeun alat teh merek mah sia mah ngerakeun pisan. Ala wae ieu teh. Emang bener sel itu emang enak dipakainya. Tiis, Mang, kena sirah. Wah, soak aing mah datang sih mama waras. Mawaras lebih kuagenan. Pasti mana ente? Ya. Uang meuli topi rek kena keranjang koneng. Siap Yoman. Hujan kaun alun mah. Salakah pisan sia teh meroyok. Kenal ngopi atuh euy. Uang meuli topi cek aing teh ame buk sia teu rancung tapi itu tak kunyuk jabron ku aing geura sia teh aja gitu. Kalau itu ada aku aji dulu. Dar, Mang. Erek mau meuli topi. Yo, meroyok. Aing mah geus meuli sarua warna beureum aing ge. Jeung hadiah lebaran THR. Tungguan nih. Si budak naon nu dirasa si kunyuk cek bae ngomong teh nyebrot kana buat aing. Si go. Yo. Turun ana jangna. Sarua kang beureum jeung topi. Nah, kumaha ieu? THR lebaran aing. Kali hadeu. Nah sia jeung naon nu kieu mod. Balegna. Aing mah ngajak sote meser topi ka keranjang kuning Abu Yoman kayak topi cek aing teh. Aing mah can modar doy kudu kana keranda mah. Mau dirasa sia teh. Bingung mata komodi sia mah. Cur sia anjing ka nyebrot. Ayo beli biasa masuk panasan. Beli oba anjing. Tah jaga bogo ente. Nah jeung naon ke aing mah ngajak sote meuli topi ai sia. Nah, jadi ngomong nu kieu. Kieu parawan mah bisa dibere nu kieu. Anjing nu kieu. Topi cek aing teh mod. Nggak bakal beres kamar lama dia mah. Ya, Soak mengadang. emang ngareuna we ya kieu mah ngopi mah. Anjing goblok sia teh. Topi kitu anjing nu dirasa. Anjing marakep aing ngomong nu kipa teh. Lain mana isa? Sok sangkan aja bapak sia. Tadi ge ngomongkeun topi, mau nu kitu. Jangna nu kitu. Anjing kabur aing mah. Rancakan. Belum rancakan lagi.